Bismillahirrahmanirrahim. Sifat anu muhal di Allah. Adam hudus fana mumassala lil hawadisi ihtiyaj ta'adud ajzun karoha jahal ma'asomam a'ma abkam ajizan karihan jahilan maitan asoma a'ma abkama anya ruksak sarupa rejeng nu anyar butuh kana tempat sareng butuh kanu nganyarkeun bilangan datna sifatna sareng damelna apes kapaksa bodo maot torek lolongna pire bukti Allah anu apes anu kapaksa anu bodo maot torek lolong anu pireuna. Sifat anu wenang di Allah. Wenang di Allah nami damel barang nu mungkin tina anu wajib midamel barang nu